Ari jalma anu dipanggil teh aya opat tipe. Hiji jalma anu loba alasan kela jeung kela hararese. Sakali itu datang, 2 kali itu datang, karek 3 kali karek datang. Nah kita ge maksakeun 4 kali karek datang. Ieu jalma anu malas, anu resep mah teh rebahan, nu teu apal dipanggil teh bakal menang untung, teu apaleun. Apalna teh dipanggil teh bakal diparentah. Dan kahiji. 2, aya jalma anu dipanggil teh eta mah teu datang dipanggil teh. Nah cenah teu datang, sing horeng kergering, aya panyakit dina dirina. Tah eta jalma nu kadua paingan atuh teu datang da kergering. Tuh, nu katilu jalma anu dipanggil kalah lumpat. Katilu mah lumpat eta teh. Nah, sabab ngarasa boga dosa. Contohna naon? Bangsat dipanggil kalah lumpat ngajauhan. Oh wah sugana bangsatnya bangsat nyampurkeun uing cenah bangsat. Bangsat lari sok naon boga dosa teh ya kupur boga masalah. Tah nu kaopat jalma nu dipanggil jalma apal dipanggil bakal menang untung jeung manehanana apal dirina dipanggil memang. Tah ieu datang langsung nyampurkeun. Mana anu untung? Anu ka opat ieu jalma nu untung. Anu kahiji kela jeung kela dipanggil ku Allah teh cina salat kela, cina sedekah kela. Nu kadua jalma anu dipanggil cina salat hayya 'alas shalah tu datang-datang. Nu kumaha? Aya panyakit dina dirina, fi qulubihim marad. Dina hatena aya panyakit. Bahaya ieu mah nu kadua mah tah. Nu katilu eta dipanggil ku Allah cina salat kalah kabur we. Kabur ieu mah cina ngaji kalah kabur. Nu kumaha nya eta jalma anu boga dosa, boga masalah, kalah kabur eta mah. Nu untung nya eta nu kaopat dipanggil ku Allah gura-giru manehna apal. Ya ayyuhalladzina amanu apal dirina urang dipanggil. Teu kan? Dipanggil ngalaksanakeun parentah pasti menang untung, pasti menang pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Tah urang mah kudu kaasup nomor 4. Ulah nomor 1, ulah nomor 2, ulah nomor 3. Hayu asupkeun kana nomor 4.